Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanqalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabut wa tuqdu bil hawaiju wa tunanu bihir ragaibu wa husnul khadimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamqatin wa nafasin bi'adadi kulli malumilak ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, nu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama hayu urang babarengan manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu tos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang, terutama nikmat iman sanareng Islam. Dibarengan ku nikmat sehat wal afiat sehingga alhamdulillah dina wengi ayeuna urang wengi Jumat masih tiasa bermuajah bersilaturahmi dina raraga urang ngagugurkeun kewajiban urang nyatana tolab ilmu. Salawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tailap ka para keluargana, para sahabatna,
jaga kantun ka urang salaku umat anu mudah-mudahan urang sadayana menang syafaatil uzma ke dina kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah anu sami-sami dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, dina pangaosan urang di dieu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum al muradu minal amanati ahlu wal auladu. Dina kahirupan orang di alam dunia nyaeta urang kudu loba bersyukur urang dipasihan awak sehat kudu dilobaan urang bersyukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Masih bisa lempang kene urang kudu loba syukur, anu bisa diuk kene urang kudu loba bersyukur. Jadi dina masalah bersyukur mah urang nyeleuna ka ulah ka mana? Urang ulah sok nempo ka luhur, nyeleuna ka mana cenah? Nyeleuna ka handap ari dina masalah duniawi mah. Tapi lamun dina masalah ibadah mah urang kudu nyeleuna ka luhur ulah ka handap. Ulah kieu teh masalah ibadah lah. Kula mah salat 5 waktu ngalaksanakeun geus 3 waktu ge kula mah geus nuhun jasa. Nyele tetangga mah teu sawaktu-waktu acan eta ulah kitu. Nyeleuna ka anu unggal waktu ngalaksanakeun di kumaha carana. Kula ieu karak bisa ngalaksanakeun 3 waktu salat kitunya. Ari batur mah tong geus naon, geus 5 waktu bisa ngalaksanakeun unggal waktu nyana mah ngalaksanakeun salat. Urang mah naon karak 3 waktu. Jadi usahakeun dina masalah ibadah mah urang nyeleuna ka luhur ulah ka handap. Kecuali dina masalah dunia, masalah dunia mah ulah nempo ka luhur ka mana? Ka handap. Alhamdulillah kula mah sanajan teu bogana naon sore isuk nyatana naon ya, sore isuk masih kene bisa naon, bisa dahar, bisa nyangmu kene kula mah sore isuk ge. Sanajan kula mah barang daharna tilokos batur sore isuk mah daharan daging bae kula mah lostain lah yang lauk teri ge. Tah komo tetangga kula mah tuh tetangga kula barang daharna ge jeung lauk teri bae. Teri mending digoreng makunyana ditiiran hiji-hiji nya, lauk teri dipanggang ditiiran kunyere hiji-hiji. Asal barang dahar rek dalalahar jeung anakna dibere hiji. Nu ieu hiji urang mah masih kene bisa barang dahar jeung naon, jeung lauk tembang jeung teri gedean mana? Gedean tembang kene. Tapi ngeunahan naon?
menahan teri cenah eta mah tergantung ka hobina bae teh mah. Anu hobi lauk tembang atau tembang sarua bae ngeunah, anu hobi lauk teri ya cek nyana pangeunahna. Tapi sanajan kitu intina urang kudu loba bersyukur. Di sajeroning urang bersyukur didinya urang dina sakujur awak urang loba anu perlu urang disyukuran. Di sajeroning anggahota awak urang loba anu kurang perlu disyukuran. Alhamdulillah ulah menggeus kolot ge buuk kula masih hideung keneh. Nyeule non ya anak tetangga mah budak keneh buukna geus putih kabeh. Bersyukur tetah. Bersyukur di alhamdulillah buuk kula mah nyaeta masih ngejreng keneh, masih hideung keneh. Eta ge perlu disyukuran ku urang. Alhamdulillah leungeun kula mah saduana masih sampurna keneh. Baik anu katuhu maupun anu kenca masih naon, masih sampurna. Alhamdulillah ulama dipasihan dua mata masih sampurna keneh. Tetangga mah geus teu katempo matana. Eta ge perlu kurang disyukuran. Alhamdulillah urang masih dipasihan ceuli cekas keneh dedengeanana. Tetangga sabelah mah geus naon, geus padet ceulina nya kapanggi pana anu kurang denge mah cana naona karak nyelekeun beungeut nyana doangnya urang nanya nyonanya nyo henteu nya kaditu bari nunjuk ka kulon, bari nunjuk misalnya ka wetan, padahal mah urang nanya teh nyana ngawahan sing anu nyeuleuh teh nanya ka urang ceuk nyana. Berarti jelema asal nyarengeh ka aing ya asana nanya aing ya lumanta ku aing dijawaban nya. Jadi urang alhamdulillah masih naon, masih dibere dedengean, masih normal. Eta ku urang perlu disyukuran. Kudu dinikmatna ya disyukuran ka Gusti Allah anu mere naon ya, anu mere awak urang sehat. Aju alhamdulillah urang masih dipasihan lempang ti imah urang nyaeta datang keneh ka majelis taklim. Alhamdulillah. Sanajan bari ingkad-ingkadan ge malumlah penyakit kolot mapan sok naon, sok sing sireumeun sagala. Sanajan datang ka majelisna eta di tempat pengajian geus beak piring dijijekan ku nyana nyaeta geus naon, geus karak diuk 5 menit teh geus teu kuat piring para reupes di majelis ditendangan ku sukuna. Tapi urang tetep kudu nyaeta bersyukur alhamdulillah. Sanajan ieu misalna 2 suku urang loba teuing sing sireumeun, loba teuing sakedeung haju naon ya, haju jemper bae, urang mah masih kene daek diajak ibadah. Jeuleuh tetangga mah anu bedas keneh main bola ge ka tempat majelis taklim teu daekeun, berarti teu kuateun. Jeuleuh tetangga urang anu masih bedas keneh, anu masih kuat manggul, anu masih kuat babawaan berat tapi teu daek salat nyaeta 5 waktu rugin tetap.
berarti rugi. Mendingan urang loba sanajan suku urang loba jemper geh masih keneh awak daek diajak ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Teta urang kudu naon? Kudu loba disyukur, loba disyukuran. Kasaha urang muji syukurna ka anu mere nan ya nikmat ka urang nyatana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sajaroning urang kudu ngalobaan, kudu loba nyukuran awak sorangan, bersyukur ke awak sorangan dibere sehat, dibere panjang umur, dibere jejelan masih normal kene, dibere dedengian masih naon kene, masih dedengian normal kene, awak dibere bendas bae ku Gusti Allah. Kudu loba bersyukur ka Gusti Allah. Tadi dinya anu sakumaha urang lengan urang masih bisa gerak keneh saduana normal. Ieu lengan dipake ngakel sangu ge masih kuat keneh, berarti normal tetap normal. Lengan dipake ngesikan beas ge masih kuat keneh. Lengan mamawa tabung gas kawaru kuat kene, berarti normal kene. Awak gagah kene lempangna, cuman ulah poho bahwa suku urang, lengan urang, mata urang, ceuli urang eta ge kabeh eta sakabehna amanah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah titipan ileungeun urang, titipan ti Gusti Allah. Mata urang titipan, ceuli urang titipan, suku urang titipan keneh ti Gusti Allah. Ku sebab ieu leungeun urang titipan ulah sampe leungeun urang dipake naon? Dipake maksiat ke Gusti Allah. Ku sebab ieu mata urang titipan ti Gusti Allah, amanah ti Gusti Allah, jaga amanah urang. Sebab ngaran-ngaran jelema amanat mah sok ditanya kudu naon? Ku anu ngaamanatanana. Leungeun urang amanah ti Gusti Allah, mata, segala lisan, ucapan urang jaga kabeh eta amanah ti Gusti Allah. Dua suku urang oge jaga, ulah sampai ieu suku urang diajakna maksiat bae. Ajak suku urang, paksa ku urang sanajan ieu ka majelis taklim berat jasa ieu suku. Diajak ngahadiran ka kiai ieu berat suku. Diajak dina masalah pengajian kaler kidul ieu berat. Kadang-kadang anu naon ye ari tetangga majelis mah biasana sok hararees bae, kaliwatan kuno jauh, berarti eta sukuna geus teu kuateun. Teu kuateun nyaeta datang ka majelis taklim, kuatan keneh anu jararau, sukuna kararuat. Bahkan nyatana dibere ganjaranana ge beda ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu mantak ya urang kabehan, bapak-bapak, ibu-ibu, urang kudu loba syukur ka Gusti Allah. Sanajan kula jelema awam, jelema biasa bae, mudah-mudahan Gusti hate kula dibere daek nyatana jalan pi ibadaheun naon bae hate kula ulah sampai dibere naon,
dibere teas dibere berat dina jalan naon bae anu tujuanna ibadah Gusti mudah-mudahan hate kura dibere naon ya dibere gampang gitu mentana ngaran-ngaran amanah amanah lain awak urang bae amanah ti Gusti Allah teh anggeus awak urang sakujur awak urang eta kabeh amanah ti Gusti Allah ngaran amanah atawa amanat cek bahasa urang mah eta bakal ditanya Mang Usop ku anu bogana ieu urang hanya titipan Gusti Allah bakal ditanya engke dipertanggungjawabkeun ku Gusti Allah ka Gusti Allah dipertanggungjawabkeun ka Gusti Allah langkah orang dimulai barek datang ke incuan datang ke tutup umur iya langkah dua kaki orang bakal ditanya lobaan karena jalan maksiat apa lobaan jalan karena ibadah ditanya suku orang gitu kene sarua dua lengan orang iya lengan orang dipakai naon kerhirup nak lengan orang dipakai ibadah apakah ia dipakai maksiat ayah bakal ditanya mata gitu kena iya mata orang dipakai nempuan naon be ya dipakai nempuan pi maksiateun apa dipakai nempuan ieu pi ibadaheun gitunya aju celik gitu kene iya dipakai ngadenge permaksiatan apa iya pakai ngadenge masalah pi ibadaheun gitunya kabeh bakal ditanya ku Gusti Allah bahkan sebagian para ulama anu disebut amanah ieu wa qala ba'dhum al muradu minal amanati al ahlu wal auladu sabagian amanah anu diamanahkeun ka urang ka hiji al ahlu wal auladu hiji ahli urang teh saha kehidupan anu aya di rumah tangga orang ahli orang terutama nyaeta pamajikan orang jeung anak orang pamajikan orang jeung anak orang eta tanggung jawab anu jadi salaki orang diamanahan ku Gusti Allah diamanahan pamajikan jeung anak tah hiji pamajikan orang bagi kaum lalaki ulah coba-coba anu jadi salaki nama ieu tukang ibadah tukang salat tukang ngaji kenyataan anak bikangna henteu salat henteu ngaji salakina cicing bae awas bakal dipenta pertanggungjawabanana bakal ditanya engke ku Gusti Allah ku gara-gara urang boga pamajikan teu daek ngaji teu daek salat gitunya teu daek puasa eta bakal tanggung jawab anu jadi salakinan ke dina poe kiamat ditanya engke diperhitungkeun ari sia naon bae cek Gusti Allah teh bikang teu daek ngaji cicing bae bikang teu daek salat cicing bae tanggung jawab anu jadi salakinan engke mantap anu jadi salaki samemeh naon ya samemeh nuduhkeun pamajikanana salat samemeh nuduhkeun anu jadi pamajikan daek ngaji ka majelis salim samemeh pamajikan daek puasa eta anu jadi salaki kudu nyontoan ka anu jadi pamajikanana
ka pamajikanna nama teu meunang teu tita salat ari nu jadi salakina mah hees bae kumaha deuk dituturkeun ku anu jadi pamajikan nya salakina ge hees bae kumaha ieu pamajikan deuk daek jabung di majelis taklim salakina ge teu daek jabung di majelis salim teu daek ngaji contohan heula kuno jadi salakina ya kumaha carana ya si pamajikan aing supaya daek ngaji ka majelis salim lah ndek dipaksakeun awak ya ndek naon ditarik ya awak karena kebagusan terutama ke majelis salim heula lah sebab di majelis salim mah dina masalah kebagusan jeung kenan ye kagorengan teh kapanggih di majelis taklim mangke setik salakina daek jabung di majelis taklim kebal-kabelpan sanajan ngajak ka pamajikanana ge henteu isineun oi geus sabaraha minggu ya cenah kakak mangga daek ngaji ka majelis taklim yuk urang ka majelis taklim bebarengan ya supaya nan ya urang supaya hirup urang ya supaya ngajalur dina jalan agama Allah teh ari salaki jeung pamajikan daek ngaji mah daek ka majelis taklim saimbang moal salah paham moal jadi ngadengekeun naon ya pengajian teh asanajan urang mengaji henteu ngaji sohor teh ngaji leleutikan ari ngadenge kabeh mah pahamna sarua ulaki ya bikangna ngaji salakinan teu ngaji pan cek ieu teh cek ustad teh ngusap kulit sirah saeutik ya dina masalah naon fardu wudu pan salah denge ngusap sirah anu leutik lain kulit sirah saeutik kalahan ngusap kulna sirah anu leutik atuh salakina kageteun bikang ngalacai wudu kunaon anu ya sirah leutikna diusap-usap kunyana ku gara-gara ku gara-gara nyata salah denge atawa salah paham salakinan teu ngadampingan gitunya coba mun ngadamping euy sia mangajina si cek salakina teh nundutan bae mentak ngaji mah kudu anu nan yeuh dengekeun ya urang mah geus pantes urang mah sesuai ngaji teh mustami ngaji denge urang mengaji mustami lain kos budak santri curat-coret ya urang mah mustami mantak dengekeun arinan ya ari di pangajian teh hartikeun lain ngusap sirah nu leutik lain ngusap kulit sirah saeutik cek salakina teh apa ari ngaji kabean cieu emang kakak kula masalah denge meureun nu mantap ari ngaji teh ulah sok loba teuing nundut tah jadi sabagian aya jadi si pamajikan teh pamajikan urang sarua beta ge amanah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala amanah dina masalah naonna dina masalah lahiriahna dina masalah batiniahna amanah eta kudu dijaga sebab naon ngaran amanah pamajikan urang kudu diraksa ku anu jadi salakina kudu dijagaan ku salakina sebab naon ngaran-ngaran dijagaan lamun geus mapal aya nu newak di kebon saha nu tanggung jawab
Anu tanggung jawab saha tah? Urang. Lamun geus mapal di kebon batur ditewak misalnya ku aparat, nu tanggung jawab saha? Atuh salakina. Ieu pamajikan saha ieu mapal. Nah, atawa ieu mapal mah teu nyana naon ieu dibobonceng ku nu sejen. Tah, salakina tanggung jawab teu? Bakal tanggung jawab ke dina poe kiamat. Sebab eta pertanggungjawaban anu jadi salaki. Sebab pamajikan eta amanah, titipan ti Gusti Allah anu sakumaha naon ieu geus aya titik tulisna urang jodoh misalnya waris gitunya, eta geus aya titik tulisna ti Gusti Allah. Saterusna amanah lain pamajikan bae sing horeng anak urang ge sarua titipan ti Gusti Allah. Ngaran titipan kudu kumaha? Baik pamajikan urang di dia anak urang fayalzamu alaika anta murahum bisolah. Wajib bagi anu jadi salakina bagi urang sebagai naon ya imam dina rumah tangga ngadidik anu jadi pamajikanana jeung anu jadi anak-anakna. Bahkan di dia wajib anta murohum bisolati, wajib urang marentah sholat kasaha kanu jadi anak jeung pamajikanana. Bahkan cek Gusti Allah wa'mur ahlaka bis-shalah, marentah anjeun cek Gusti Allah ahlaka ka ahli anjeun bis-sholati kalawan salat. Urang osok anu jadi salaki sok marentah salat kanu jadi pamajikan osok nuduhkeun pamajikan keur sare wayah dohor ku urang digubrak-gubrak titah naon titah salat udang geus waktu salat zuhur ya udang salat aya nu kitu salakina aya ieu mah nyelejubur pamajikanan lain waktu salat lain diudangkeun kalah di deukeutan ajuna mah hees bebarengan salolat mah teu doraka anu jadi salaki lamun kitu. Magrib aya atuh eta maka bina-bina pamajikan wayah magrib hees mah tah wa'mur ahlaka bis-shalah, anak pamajikan urang parentah titah ngalaksanakeun salat. Bahkan cek Kanjeng Nabi urang mah murru auladakum bis-sholati idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran. Parentah ku anjeun kabehan cek Kanjeng Nabi ka anak-anak anjeun bis-sholati kalawan salat apabila eta anak anjeun sab'an umurna geus 7 tahun geus nyampe kana 7 tahun boga anak umur 7 tahun boga geus kaliwat 7 tahun mah geus teu boga cuman kumaha cenah geus leuwih ti 7 tahun leuwih 7 tahun eta mah lain naon deui lain wajib deui marentah kanu jadi anak kudu bener-bener tuduhkeun didik anu jadi kolotna. Terus wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran. Bahkan cek Kanjeng Nabi gebug ku anjeun kabehan
apabila boga anak geus umur 10 tahun tadaek salat dalaga bahkan menang digebug anak orang ketika diparentah salat umur 10 tahun tadaek salat. Ari karak 7 tahun mah wajibna orang wajib marentah doang. Ya digebug didinya berarti ku saking wajib-wajibna salat, ku saking wajib-wajibna marentah salat ka anu jadi anak jauh ieu jelema anu nitah salat ka anakna sampai anakna ceurik digebugan ku anakna digebugan ku kolotna tita salat aya pernah ngadenge anak ceurik digebugan ku kolot tita salat aya can pernah kula ngadenge can pernah sekali-kali acan aya hiji budak ceurik digebugan ku kolotna titah salat urang mah paling marentah kieu dang geura salat nok geura salat tong itu doang paling ge nya jan teu galak gitu cuman didinya sanajan urang dimenangkeun ngagebug ka anu jadi kolot teh ka anu jadi anak teh ulah sakira-kirana anu ngamadaratkeun ka anak urang ala kadar pengebug didinya nyingsieuna ya nyingsieuna ka anu jadi anak gitu keur digebugna ge ulah sampai ngamadaratkeun ka anak urang. Saterusna kanu jadi salaki teh wajib fayalzamu alaika an tahfazahum minal maharimi wal la'abi li'annaka mas'ulun anhum. Ingat cek Kanjeng Nabi teh wajib pikeun anjeun wahai para lalaki, wajib wahai para suami, wajib dina naon antahfazahum minal maharimi ngaraksa anjeun kabehan ka keluarga anjeun dina ahli anjeun jeung anak anjeun teh minal maharimi dina masalah barang-barang anu haram pamajikan orang katempo ye tingkah lakuna ieu kanu haram-haram gemes kudu dinaon kudu disalametkeun kudu diluruskeun ku anu jadi salakina ieu anu jadi pamajikan orang unggal balik di sawah ieu mawaan daun dangder bae eta urang kudu taliti tah ieu daun dangder menang mahugi lalaki tah menang ngalaan di pager mangyani taliti ieu menang di mana ieu daun dangder tanyakeun ci kula mah menang menta oh geus ari menang menta mah ya ajo atawa kieu jawabna lain menang menta kula mah menang ngalaan bae di pagar sagala pagar naon ieu pagar mangyani sagala pagar mangsadenin kula diunduran kabeh atuh eta mah taneuhna taneuh Allah ieu nggih aju wayah menta misalnya mangsadenin menta daun dangder geus ngalah bae jelema dari mana meureun nyana anu menta nyana anu ngajauh biasana ibu-ibu kitu tah menta ngalah bae nyana anu menta nyana anu naon nu ngajawab tah anu jadi salaki ketika urang boga pamajikan unggal poe mawaan daun dangder bae komo ka dangder nama eta kudu curiga kurang kudu ditaliti ieu menang di mana lamun ieu ukuran teu akur jeung hukum luruskeun ku anu jadi salakina luruskeun ku urang sebagai non ya sebagai imam dina rumah tangga
Haju gitu kene anak orang ya ari berang ya mawaan kotok kelaletik baik menang di mana sih ya cek kolot nate ya unggal poe semawaan kotok be tilu baik. Ayo sih ya terus terang cek abah nate ditanya ku abah kula gandeng abah kula tuh asal aya kandang di pipir nu tetangga ku kula dicokotan hiji dua gitunya belah dia mau geus beak kabeh ku kula cek anak natenya tak kira-kira antapeun tah nasehatan luruskeun ku urang ulah mere lamun boga anak jalan pimasiateun pamajikan urang pimasiateun anu teu akur jeung hukum ku urang kudu diluruskeun sebab wajib anu jadi salaki teh ngaraksa kana barang-barang haram ya tina barang pimasiateun ku urang wajib anu jadi salaki ngaluruskeun ngaraksa ngajaga wala abi jeung naon deui jeung sok ulina loba teuing naon ieu pamajikan urang loba teuing ulan ulin loba teuing subasaba ka tatangga kabeneran boga pamajikan ulah-ulah naon ye ulah-ulah ti beurang ti peuting masih kene bikang urang kakalayaban kata tangga urang ulin ti magrib datang ka jam 10 peuting ngalayap henteu bener boga bikang kitu eta kurang kudu ditanya komo ulina ieu bari mamawa HP bari teteleponan di imah batur atau kudu curiga aya naon ya bikang kula hari magrib ulin kata tangga balik jam 10 tanya ke urang hari sia ngaran-ngaran boga imah tangga sorangan pan cenah hari magrib ngalaya balik peuting kira-kira pantes teu tah henteu adawa nan ya isu keneh geus kumpul di mana kumpul di Gardu Anyar ya kumpul di Gardu Anyar ngobrol ulah sing ade ulah sok dibebaskeun ajo loba ulinan ari pamajikan kula majana tilok kituanan tilok subasaba kaima tetangga tilok ya ala kadar silaturahim sakedeung mah teu jadi masalah asal ulah dibiasakeun gitu dibiasakeun barang dilacak-lacak ngobrol jeung nu sejen mah tilok sing orang menyenyanyi menginjaman non ya barang dia HP dia jasa lagi kula jana non ya melikeun baju teh sabulan sakali ya kuari mangenaheun jana dia HP melian baju bae haji melian non ya melian kekenceng segala di online baju di online aju pakaian dalam di online kuari mata kajele iya cenah di online gelah banyak kurir di bongrehan ya moal eta ngobrolna HP burang benar ya unggal poe paket datang bae barang dicek-cek eta kabeh ge meunang hutang anu puyeng salakina mayaran eta sing ade eta kudu loba ditaliti tabikang urang sebab kuari mah pasar aya di imah urang pasar eta aya di imah urang beurang peuting urang ka pasar bebas sebab pasarna aya di imah urang aya di kamar urang nyaho-nyaho eta pakaian datang be kaburuan urang tinggal nini be bingungan pan ieu budak tilok belanja tapi pakaianana bagus bae
cek makolot nate atuh aing pangbelikeun ge di kamar sugan bisa atuh bere bae lamun boga makolot nah hayang online belikeun HP kege beak pokokna mun online dikirim kabeh nya tinggal anakna anu mayaran. Tak jadi ukuran raksa keluarga orang, baik pamajikan orang, baik anak menantu orang, iya katempona iya lain daya. Sia menangan duit beka jelena melian baso bae unggal poe ari sia eta pan teu gawe henteu naon tapi duit loba bae. Ceknya nate atuh kula mah bah cenah atuh loba kuari mah duit di online tinggal naon tinggal ngetik doang hayang sabara duit atuh datang cenah duit tinggal transfer doang melalui Dana melalui Oppo gitunya tinggal hayang doang urang hayang sabara juta atuh langsung asup ke rekening urang ya asup ceknya nate komo misalnya orang ya di rekening orang di ATM orang geus ayaan geus nginjem maju dipake main kurang pakai main slot menang atuh lumrah cenah kitu nya eta nu kitu tah anu perlu kurang didampingan anak kurang diluruskeun anak kurang dinaon deui dibener-benerkeun awak anak urang teh tingkah lakuna tadina tukang main kuari mah moal katempo mainna ari keur baheula mah main zaman Mang Usupan nya dibanting-bantingkeun kartu katempo teh katempo dibanting-bantingkeun kuari mah henteu dibanting-bantingkeun deui tinggal ngutak ngatik HP baik lamun eleh ya eleh lamun menang ya menang tapi lobaan keleh daripada menang loba budak ngora lain ngora be jelema kolot ku gara-gara loba main di online bebeakan loba anu dijualan imahna loba anu dijualan motorna loba anu jalan dijualan mobilna ku gara-gara kitu leuwih parah kewari daripada main beneran secara fisik katempo gitunya dibandingkeun jeung main kuari leuwih parah teu kanyahoan bentuk nama tapi leuwih bahaya nyaho-nyahonan ya nyaho-nyaho beak be nyaho-nyaho boga hutang gawe sabulaneun getruk bae waya gajihan pake main eleh kabeh gegel curug anak pamajikanana nya atuh ieu mah lain anak pamajikan anu main kalahan bapana anu main atuna mah anu balangsak saha balangsak keluargana mantak ulah kapincut ulah haran kanu main kos gitu sebab kabeh ge moal aya anu main jadi jelema jadi selema senang kabeh ge bakal balangsak jelema tukang main balangsak bakalna leuwih susah ti awal kitunya sebabna ya termasuk eta teh orang melanggar karena hukum Allah anu jadi salaki kudu ngingeteun pamajikan jalana salah anak minantu orang salah ku orang ku anu jadi salakina kuno nu jadi imam dina masalah rumah tanggana kudu bener-bener ku orang dilurus orang sebagai kepala keluarga lamun teh mah keluarga orang bisa dikendalikan ke orang bisa dituduhkan ke jalan anu lurus insyaallah orang bakal selamat tapi lamun orang ketika ditanya ku Gusti Allah pertanggungjawaban orang ku sebab non ya ngajagaan atawa
ngaraksa ngadidik anu jadi pamajikan jeung anak urang lamun loba salah eta urang atuh dikaurangkeun heula anu jadi salaki nu tanggung jawab. Tak kecuali pamajikan orang tita salat ya, pamajikan orang tita salat tita ngaji narawelang bae ku salakina. Heuy atuh aya na jang geus kolot ku ari mah ulah-ulah hayang naon ya ulah hayang ulinan ieu bae kos batur ulah hayang gagabungan jeung budak ngora bae atuh jak ari mah geus tereh boga incu. Komo anu geus aya incuan mah atuh hayu deketan majelis salim kudu dirobah tah tingkah laku urang salat ulah sampai tinggaleun cara cek pamajikan keudeng kula salat ke kula nek ngaji lah ka kaler nek ngaji lah ka wetan nek ngaji ka kulon ka kidul cek pamajikan kenyataan salat henteu ngaji ge anu sakumakunya nya kaler kidul disebutan henteu tak kewajiban nu jadi salaki gugur teu gugur nu jadi salaki eta sanajan ngungkit kukumaha ge engke di poe kiamat salaki aya jeung jawab cih kula mamarentah geus nya nitah salat kula manggeus nitah ngaji geus nitah puasa geus kula mah tak aya jeung jawab salaki. Tapi lamun salaki cicing bae bikang teu salat cicing bae bikang teu daek ngaji cicing bae bikang teu daek puasa cicing bae tadi dinya karak bahaya anu jadi salaki nanggung dosana anu jadi pamajikan anak berat bakal ditanggung ku anu jadi salaki ku gara-gara salakina teu daek marentah kitu keneh ka anak ge sarua lamun ya anak urang loba maksiat anu jadi kolot cicing bae ya dosana ka anu jadi kolot bakalna sebab naon urangna cicing bae tapi lamun nyegah namun maksiat dalam dina masalah ibadah urang marentah unggal waktu tapi anak urang bandel teu daek naon ya teu daek nurutkeun parentah urang eta mah urang teu dosa teu naon engke tanggung jawabnya na masing-masing sebab urang mah geus timbul parentah tadi dia urang pengajian urang ya intina mah titipan ti Gusti Allah anak jeung pamajikan urang teh titipan pikeun anu jadi salak tikeun jadi anu jadi salakina supaya ieu pamajikan jeung anak urang supaya jadi selamat ku raksaan urang ku naon ya dampingan urang ngadampingan anak jeung pamajikan supaya anak pamajikan urang ieu selamat di dunia selamat di akhirat kitu tah gedaheun teu lamun misala anak yang pamajikan orang selamat di dunia jeung di akhirat eta bagus teu bagus salakina jadi imam anu jadi pamajikanana jadi makmum jeung keluargana makmum dina masalah rumah tangga kitu tanya mudah-mudahan pangaosan orang dina malam Jumat ayeuna aya manfaatna yang mudah-mudahan naon anu diaji ku urang babarengan dijadikeun hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kurang lawina nyuwunkeun dihampura bilih bisi aya cariosan kaula anu teu ngeunah didengena loba nu salah mungkin eta ti pribadi kula mun aya nu bener seolah-olah hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.